Pri, Naon? urang hayang curhat euy. Curhat naon? Urang mah mun boga kabogoh teh hayang nu soleh, rajin ibadah, bager, geulis deui. Ari maneh hayangna nu kumaha? Ah, no. Urang mah sakumaha diberena ku Allah we. Da ari jodoh mah kumaha urangna, urang bager. Awena ge pasti bager. Allahu Akbar, Allahu Adan tuh. Akbar. Urang salat yuk. Kela hoream. Tadi ngomongna hayang awewe nu rajin ibadah bari manehanana hoream salat. Halo? No, di mana? Kela euy, urang kerjeng kabogoh urang. Keheula nya. Lah. Telepon si eta we. Tip, Naon? mana di mana? Urang ulin yuk ah. Sela euy, urang kerjeng kabogoh urang. Kamari ngomongna maneh jomblo. Kejadian tadi, geusnya. Aduh. Si Dahlan we. Halo Lan. Halo Pri, aya naon? Ulin yuk. Kela euy, urang kerjeng kabogoh urang. Keheula nya. Cenah maneh ge jomblo. Urang geus move on. Dadah. Ya, Hampura Pri, urang jomblo keneh. Urang geus sarua. Urang can move on. lah kurang nyaho. Maraneh pasti jomblo keneh. Jomblo mah jomblo we. No, Naon? kurang ngahayal euy. Ngahayal naon? Lamun misalkan urang jeung maneh terjebak di hiji pulau, terus maneh diberi kesempatan keur ngadoa 3 kali. Hek doa eta teh kakabul. Maneh erek ngadoa naon? Hiji, urang mah ek ngadoa. Urang sing pangih jeung lauk nu loba, ame bisa loba dahar. Kadua, urang pangih jeung cai anu bisa diinum, ame moal hanaang. Katilu, sing aya helikopter anu matak ngajemput arurang. Hebat euy. Ari maneh ngadoa naon? Urang mah cukup ngadoa hiji we. Naon? Kabulkeun doa maneh nu 3 tadi. Eta nu ngaranna balad anu bager. Subhanallah. You are my friend. あの日の夢までもまだ忘れてない。 No, hudang salat asar. Kela hoream. No, hudang geura salat maghrib. Kela hoream. No, hudang Naon salat isya? lain. Aya nu tahlilan gede amplopna 100.000. Siap, urang hadir. No, Naon? ari TV ka mana? Digadekeun tuh kasih toing. Astagfirullahaladzim. Naon kitu? Ari maneh teu sadar.
Eta teh TV hiji-hiji nalin keur urang nonton. Jeung deui boloho maneh mah. Boloho naon? Pan si Toing teh tuh bisa ningali. Heueuh nya. Lan, bayar hutang. Tuh diinjem si Supri. Pri bayar hutang. Tuh diinjem si Latif. Latif bayar hutang. Mana mana nginjem ke urang kamari? Heueuh.